ka majikan lain saukur nita tah mah ye tiungna kitu ari salaki ngarti mah boga milik boga rezeki tina dagang teh ieu hampura boga milik boga rezeki tina tani teh ieu hampura boga milik boga rezeki tina gaji teh ieu hampura sisipkan atuh untuk kebahagiaan istrimu pangmelikeun tiung atuh button strap 700.000 eta mah Pak rada awis da trendy eta mah atuh denai atuh 245 aya denai Joya Eljata Dauki Nibras Umama Robani Senin Salasa Rebo Kamis gonta gantinya ieu mah tiung teh pamerewe ti caleg bari aya merekan coblos cenah nya eta gablek salaki teh boga duit teh lain meuli tiung kalah kamulian manuk beli manuk mah dikurubungan pamajikan mah tiungna beleh manuk isuk-isuk di manian pamajikan gering mah teu dilap-lap aja manuk mah parabna ge apel sangkan sorana bagus pamajikan handang jeung dorok-dok sora manuk alus sora pamajikan ngagerek aya di dieu nu kitu cek dina hatena teh duh aku banget gitu lah atuh pangmeulikeun tiung hei Bu zikir yang baik dengan tang karena ini akan menjadi ieu contoh ieu rambut sabaraha kali terbuka sabaraha kali tertutup ieu panon sabaraha kali dipake ngaji ieu panon sabaraha kali ieu panon dipake naon intip nu mani ayeuna tara untap intip teh da geus aki-aki da baheulana mah keur ngorana mah pemain beak bilik batu teh dirojokan ku si eta geus tong gandeng da punya masa lalu masing-masing Bu tak ieu lisan sabaraha kali dipake zikir sabaraha kali dipake ngomen ngomongkeun saya mau tanya banyak zikir banyak komen loba sedekah loba selfie ya lalaki loba sedekah loba slot ya ngadepo top up dana balangsa teh ku judi online teh balangsa aduh bangkrut ngawarung gara-gara judi online beak bati rokok bati mie bati kopi teh dengekeun berniaga yang tidak akan rugi hanya satu berniaga